Bapak Misno dina amparan kaheman dina ngagalinda dino jadi apa nadeni dapat nyilokan panadaya katresna orang Cikubang lekan ker orang duaan Kaparayun Pak Herna Yadi calon dewan haturan oke Kapa Erwan calon dewan harewas asih salira raas mapakan kadada nopaha nyangaretkeun janji apa Herna Yadi calon dewan pikeun mongkas panasaran dina galenang lagu ngadona ngaworekeun kasono asa dina pangimpian katresna pahidi urang doa haturan Kapa RT Pak RW Pak Kadus kolaku getaran kalbu ngado tembang jang durian alah Kang Ade gaul haturan sugan datang muka gemang geningan mesti kaget panyilekan aya asar ya haturan kangin titip pasini kabulan gerasaraya nyempai subaya digantraan unggal subuh sor panutan Kapa Salman sugan bae ajeng temo anjana langgeng kapikan rum gerah pacat nyaliara tepetok panyuan gerah panyilekan kang solihin rokok jadi masket dina hate sor Kang Solihin si Raja Rokok Kang Sora Payun kaparayun aja cacakan tepang dadakan
kumaha cenah nah janten emutan alah tak gitu aipangnya hate pinu pangharapan paujung kang saraya ayang hirup babarengan tepang teh ngan sakedapan apana dene aya apa Deni haturan alabata kiki laban ayang mah aduh hareupan urang saraka ngobrol gogonjakan Maske hati moal benar ibu hajat kudiling aya ibu hajat haturan barang penting kumaha cenah manana tetep kebayang dina sok ka tengah sapali hati ka tengah sapali ka tengah kang ada gaun tak bisa kuni pepende sor akomyon ka tengah akomyon ah lamun geus tepuk omo guguna cimerak aya mata kering ngalayu alah Kang Asna BCB haturan Mama Nur Agus Haris di Palihan Cimindi paham janji mau bisa dipungkir dari kuna centan jaka nambus rasa anu tah aya kalisna suai-suai alo ah si manehna angsaraya salamina asalnya nih masuk Kang Asna BCB paujung masuk satu moal kalis apa deni ajanarea ger gantina sawangan tedaik angga kasih tedaik ilang salawasna kurang sarakan ada raya orang sarang cuman telwae moal beunang Bapak Juhi Panglanja abi teku dihiliang
nunungan kapayunan. Alah, Kang Nana pencucian mobil motor dua putra haturan. Nah, Ipan bedeng aya. Mukun Salah Pak Ujung. Ap, ap. di papaleke Panganten anu nyanding bagja Alah, kekeh ngabangkan Pak Hernayadi calon dewan. simpan tresna dina rasa tetep reksa hati moal timbang Tuhan Pak Ernayadi calon anggota dewan ajeng pancet moal Korea janji Alah, kangen jeung jojonan ati sapanjang kumalana ngahiji hati Sor Kang Nana pencucian mobil motor dua putra si Blok Sukasari Alur Matas. dina medede Aya apa Deni? tawale gesan ngajadi Sor Pamislo ke tengah Pamislo buah-buahan kali ibu dadah. pagah cinta pohon arek pisah deui cinta kuri Aya anu ibarat ilatan kang kajen kakek kuletak cikalo merah cahayana anu moal bisa surut anu pasti guna cina tanjakan cina tate maparem-parem anu mana kuncen tanjakan tempat kumata endah turut manena langit angkat cahayana semosor bangun lungguh lira anu mere isara sumuat hati paidi kurang yen tak kapanan kadede tawa
bener laku lan wana dipis cinta balare Eta abdi Jemi haturana Jonotokna istri sejati gergelis bersih hati jadi idaman lalaki rejeng pino kupamoji dali mager mangkat kemang barana lirano midang aturan pamisno calon nunungan kapayun loba jalma nongang lang-lang jalan istri nikahaya oh dalima panak deni ayah anehna luarna kuning warna jerona pak ujung berama rupa Eta kuncen ajakan mawa gandul Pikir menit kemeranding di balan kanu saurang Mati sedih dina ati luang kanu anggan sanajan boga angkehan maksud sayang tinekanan tapi bukti hanyalah kuring teh digoreng amon sorangan lamun mimiti bagian kumaha tak mikirkan kacape sok kancak suraseri mona papang ijeng istri bangun hayang kataji nah itu kang ade gaul anu bangir mogaran om gugur tekap pangi mojang kulap kulip icepang bangun hayang ditanya padahal anyar tepang mimiti bagir urang cimerang kumaha cenah tara kapalang Allah moal kapalang najan karena aki jabrik asa kanu lanjang mimiti bagir atau sok tara kapung moal kapok najan kakowot apa nugi
Saurang Cibantem asal kamu deno. Angkat tangan dah. Papayuran Ah, hei, kurang kompak ah. Tetep antep leleit tinang anjak ka waktu steleh nadang ngepes kan pun tangan nu meujeut na Awas. Ah, hei. cinta nu gelis Alah. karesan kanu di kumis Angkat tangan Kang Ade gaul ah. dolak delik janggu malis apa nanuki lalaki mata karinggi Awas. ngalele manta kapele Rade hae monaseri manta ketaji Abi Jemi angkat tangan Abi ah. kali jangkung lenjang apa ini mata kabanda Aya Pak Alit aturan. duh tersangka Pak Ujung Tersangka Pak Alit eta teh mojang di mana di Cigintung, di Sarakan. karo Aya. galis sedang dosan ku tersangka gomok lamun loba uang Alah, komo loba uang mah nya. amprok jeung jajak kagandang ngarayung sok ngajak mulang ngajak mulang nok kitu istri elodan Nah, gitu mah magia. sok resep uli di jalan sabana poe sibuk dangdang rea pelesiran bayu-bayu kinayungan dacar gunung pilemburan rempuk cukung sauyuna erenan jerepkeun kabudayaan bayu-bayu kinayungan nyacar gunung pilamburan bayu-bayu bayu-bayu kinayungan nyacar gunung Bapak Irwan calon dewan pilamburan kapong kurama kapong kurakatun caridu ayo nama orang sarakan kajampang sari kapong kurma abi teh paturae tina ayo nama orang cigina tung patepang deui bayu-bayu kinayungan nyacar gunung napi lamuran hayu dukung sauyunan olarek mah olarek sewang-sewang
sote manang sote atine bulan balik gunung 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 digawe sawah angel teman ngebanyunane angel teman ngebanyunane duru-duru digawe salah angel teman ngalakonane duru-duru digawe salah angel teman ngalakonane tole-tole simak jaluk duite ora duit nyelang iku sing dadi koncone salasipun wong sarakan melang maring ronggenge ora duit nyelang iku sing dadi koncone tole-tole siene ande lomo temorone anggadi sadane bae ijo-ijo kudu semu dianggo jamu kudu sete atine bingung wis sing kangen pengin ketemu ijo-ijo kudu rambutan nasi kering jerone ketan tahu jodoh tahu
Cipan anu jadi saksi pajidane nolagrak masa pipi Aturan Pak Haji Dani. wah bibir teu bisa nyaritakan ukur bos sabluk anu mana Papayun bos cabluk ngan ukur renghap nada-nada Cik Teh Fitri kapayun ka dieu ya. Sataun lamit tepung kang ada foto sabulan Fitri lawas tetepang Lawas tetepangnya. wah ngilas baris kanu penuh rasa teh cuma 5 raja sate batin emot kasalira Sor ka Raja Sate kapayun ngilas baris anu pundung hate emot sasalira di mana atuh di mana Alah di mana bos cabluk teh tuh di mana atuh di mana lebanget ayah bejana padarsa mamantin lebanget ayah bejana
mondok oge tetibran nada oge temirasa geningan panutan hati jika no cuma limbah geningan siga balebat sumping teh ngana sak jorelat auji amora garaya long uluna putih sumping nangan sak jorelat haturan ka Pak Harun seorang kaparayung deui mun hirup sewangan orang pasang raha lepas tina sabung getah sor ka pasar mana Payun wal pangki kasenangan pada rasa mamantin tang tuyoran kancuran sor mamari Pak ka Payun sangka ngawujud harapan yang ulun putih mama ripa pinanggih jeung kabagjaan berjuang pulang ijiran milari teh susah ridho pangeran ka Payun Pak Ukim Raja Sero haturan goresan hati salawasna tanda tanya nah lila kene haturan Mamah Asep dedekat tina abi nyaris kang solihin rokok nyorang jongkrak anu nista jaritna apa rasa mamanti batin pino karumasan Allah hirup abite kumaha cenah Mamah Wida pinuku noda jeung dosa gene jigana urang cikuba moal tiasa sasarengan deui Eleuh padarsa memantin eta mani lincah kitu ngibingna lawi hadi ilapa bisa wae
pasapi karasa kanya asalira Allah Eyang ulun putih angin peti gara raja sero aya pangan nepikeun rasa gurih nalika ngopi hariri tengah peti ngarah anjeun kang ana foto kapayun nganci dina ati kuring tangan jakang gara raja sero deui ayeuna kana tunawaasna tepat geus reda hujan gantung lentisna nalika ngoping Bapak Waryo hariri tengah peti daun hanjua no katebat angin jika no ngagupaya ka diri kuring payun aja Caksakan tepang dadakan pawaryo calon dewa aya pawaryo nah janten emutan hate pinu pengharapan raja sate ayang hiru abarengan aya kang rusan haturan tepang tengan sakedapan haturan ka Ibu Citra calon anggota dewan alalatan masuk Ibu Citra alah kilaban ayang mama masuk Pak Mario calon dewan aya aduh harapan oh ngahilir angin subuh nongos sapa Ibu Citra calon dewa aya suai-suai Ibu Citra sianggaran cerah Bapak Mario calon dewa aya Cibung pagemun tangan gati nanti Bapak Wario
ngalengis paring usapa jarelat baleban di belah wetan narembungan kasabdi asino ngantar arepan jumpun laku bakti diri kajung-ajunan rasa manja ya sena maduka tresna Hatur nuhun pasar. remis jenari kasakti dina kemang malati titipan asih urang tepung kedai Suai-suai pawaryo calon dewan. kasadaran nopasini dina ati tawis dedah tangatungan diri pribadi Suai-suai Ibu Citra calon remis dewan. janari ibarat yang cerika sing gereja Ibu Citra nganetiskeun nalamunan kumalaka mantak waas mapawaryo naciptaan lalakan penting tadi dina impian semangat diteruskeun daun hiris laju Remis janari mungkas harapan urang duaan najan waktu mah can mangsana urang baturan remis janari nyaksian kang solihin rokok Kapayun Kang Solihin. acan Suai-suai. acan maruraga Masuk si Raja Rokok. pangsana ayeuna pisan acan aya putusan solalele tetep dedeh moal bareng Ibu Citra dipisah Hatur nuhun Ibu Citra. hate kuring Bapak Mario calon dewan moal benang di bobodo benang di bobodo daun hiris saksina Raja Sero nongeplok hejo duh panutan diana tuh sapa sepi di baret
Bapak RW Narli anteng nyawa. Kapayun Pak RW Narli calon lewan. Duh, waktu mitino hati jadi hona cewa. Ngabibita daun hiris sisi gawir. Aduh ampun hayang ulun putih mamaripa takdir ate benang dipungkir. Barang putih abita walai itiara bapa wario deui geningan sulaya raja sero panotan tabela. Enak sisepang Edi panopang daun hiris mapaesan kembangana yang karone lira mapaes Awas. beranteng Angkat tangan. daun hiris sisi gawe Ayah Ibu Neri padar sak aturan. mamante mantap kena kana pikir endah nah tu harita hate asa di bibita Abi kapung Ah, Bapak Sapina Sumantri moal bebogandai Abi basa ajai kemah putus deui Bagat tali Pak Edi Panopa bisa disambungkeun deui Raja Sero Bagat cinata hese piubareunana raja sate aya raja sate soal cinta pawariyong calon dewa ayah. tong dipake kaulina nu geus masjid urang Cikembula hese urang dipisahkeun tapi Omar ulare kurang Cikubang geningan katalan jurang moneta tahan bisa kausap ku setan komo lamun apel dina malam minggu ku teu ngarti nih jujur tara sok daek diganggu komo lamun ari keur nganjang kapegang hujan kapaksa ari balik na isu tapi udah tuh Kumaha cenah. lamun boga kabogot jujur anu sanggup pasapi tanggung jawab moal kabur tapi lamun ari kabogo Kang Usna geningan satengah hati Ah, ukur datang Pak RW Narli tas aya
Suhandi aturan Bening anjen pupung kesan maksad lirik popokohan janji nu fungsi pasimi moal di palire bayu-bayu kinayungan nyacar gunung pilemburan rempuk jukung sauyunan lengan jereken adilan bayu-bayu kinayungan nyacar gunung pilemburan bayu-bayu bayu-bayu kinayungan nyacar gunung mih jujur nyacar gunung pilemburan mangga urang sasar majangkan seni kagung ayah seni Aturan sunat Ibu Nelly tuturunan seni sunat tuturunan warisan karo honoran pate kadana no mulya tantu leban dago godana tapi nea ari kedak kebak aku jamora ayah gogo goda godo eba lekon jama kawario calon ewa bari ngerai kuat kama yang ulun putih adat kriwa eta berjuang mama berjuang ular hekar mon ora